Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan palawargi sadayana tepang deui sareng waoton di pustaka dongeng waoton. Ayeuna urang majeng panginten ka jurig dugul anu kasalapan pangintennya palawargi. Tekaraos. Wa ngaturkeun nuhun oge kanggo sadayana anu atos ngalek atos ngasabrek. Sanes ngecabrak. Tapi ngasabkrep. Hatur nuhun, mudah-mudahan kasarayanana cingkengeng balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Mete amit teuing sareng meh teu nyangkolong ting kana waktos palawargi wa bade majang deui mangga sabarayut sadayana. Bok si konoy harita nyarita. Mang hapunten saacana ieu samping nu mulen layon teh nyanggakeun wae mang ka keluarga Mamang Kamsa. Abdi ngarasa ngiring prihatin mang. Mugi we ting salabar kanu ditinggalkeun atuh ditampi iman Islam. Keur Kang Wira tur ditempatkeun di surgana Allah Ta'ala. Amin mang. Atuh meh ampir aeng saur manuk palawargi nyebut amin ya rabbal alamin. Satutasna harita daratang rombongan kulisi jeung balad-baladna istuning pinuh kaluar imah. Ye jalma-jalma pada daratang turu pada hayang apal satutasna ditalungtik ku juru keamanan mangkulisi nyatana mun ayeuna teh mah meureunan polisi palawargi ngan baheula mah kulisi. Saharita ieu kulisi nyarita kasakumna nu aya di dinya anu ngarariung dia dapat tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh saur manuk. Waalaikumsalam. Raeng pisan atuh wargi. Jalma nu aya di dinya ngargepkeun ucap-ucapanana kulisi. Pok eta kulisi nyarita palawargi. Kanggo panalungtikan palawargi mutlak ieu mah musibah teh. Musibah anu prihatin. Tur kajadian nu memang mimiti bisa nitih di kampung urang palawargi. Ye kampung Sarayudan teh. Sarayudannya palawargi ieu teh kampung teh sanes rayud tapi Sarayudan. Sanes kitu Pak RT Okim. Mohon Pak. Kitu cek Pak RT Okim. Ieu mah mutlak yen ieu pangena aduh salah deui ngomong teh.
panganiayaan turta ayanu nandasa atanapi ngarogahala rangsak dina beteng dada janazah teh palawargi munggia pada uninga yen kiwarit di pihak nu berwajib arek ngadamikeun ieu di kantor desa gitu ucap-ucapanana Pak Kulisi nu disebut Mang Uci ari aslina mah Mang Uciono eta teh tadina ti Jawa kitu palawargi ari Mang Uci nyatana keamanan desa di setiap kampung Mang Uci aktif dina sagala widang kasebut oge keamanan desa nu disebutna kulisi palawargi dina gayaan kitu ya indungna Wira jeung bapana Wira karek datang kusabab menang beja di utusan besana nyatana Mang Kamsa anu ngabijakeun ka indung Wira palawargi ari indung Wira ngaranna Ibu Duarsih jeung bapana Juragan Mamad kasebut jalma aya tu urang dayeuh luhur palawargi datang ieu Bu Duarsih jol ngagabruk layon Wira palawargi beri jeung ngaguk-guk ari Juragan Mamad palawargi manehanana teu bisa ngomong sakecap-kecap acan kuningali kaayaan ieu jasad anakna anu geus jadi banusan palawargi atuh kaayaan teh di kampung Salayudan palawargi ucap beja palawargi ieu ucap jeung beja teh sumebar meh hampir kabeh kampung nu di mana wae ayana ngadenge ku hal kanyataan kaperihan eta kampung Salayudan
saterusna ieu jasad wira dipulasara samistina para wargi tuk sampaikeun ka dikureukeunana aduh beutingna ngayakeun tahlilan sabari jeung kabehanana ge gina kaayaan semu anu prihatin balawargi kusabab Nyai Elas jeung Wira teh masih keneh anyar dina ngarumah tanggana karek oge 2 minggu matak tawerat ngadengena atau napi mireungeuhna kanyataan anu katarima ku Mang Kamsa sakeluarga para wargi saminggu tutas di harita para wargi kaayaan teh Kampung Sarayudan mimiti tiis para wargi kabarna Nyai Elas dicandak atanapi dibawa ku bapakna Mang Kamsa jeung Ma Itoh kusabab Mang Kamsa ngarasakeun teu tega lamun ningali kanyataan Nyi Elas cicing di eta pantempatan para wargi urang tunda heula carita kaperihan Mang Kamsa para wargi juari urang nyaritakeun Mama Mursyid anu kasebutna guru ngajina Sikono para wargi ari Mama Mursyid boga budak nyatana budak awewe ngaranna Nyai Apat hari aslina mah patona ngan sok di apat-apat para wargi eta Nyai Apat teh kasebutnakeun bentangna di eta kampung Legok Hangseur para wargi teu aneh bagi sakabeh lalaki atanapi kaum rumaja kasup Sikono si Mismun jadi pusat perhatian maranehanana para wargi dina waktu harita ieu Mama Mursyid nyarita ka Nyai Apat kusabab ieu Mama Mursyid kusabab Mama Mursyid butuh tanagana kaum lalaki keur mengangkut segon kaleuit para wargi atuh pok Mama Mursyid nyarita ka anakna Nyai jika
ka dieu gelis. Ama pangnyodoran kencai. Gitu para wargi cek mama mursid melong kanu jadi anakna. Atuh nyai apat tetap talangke sup asup ka dapur barjeng nyokot cai enteh kasenengna mama mursid. Saterusna mama mursid neruskeun obrolan ka Nyai Apat. Duh, nikmat alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Nyai. Sami-sami Abah cek Nyai Apat nyarita ka bapana nyatana mama mursid. Aya pikir saeunaon atuh ama teh nya urang abdi. Mangga ama boh pilih aya pikir saeunaon. Gitu cek Nyai Apat nyarita ka mama mursid. Pok mama mursid teruskeun deui obrolanana. Lain Nyai apanan itu paresegon teh masih keneh ngentep di galengan. Si Udin gawe napan rada hengker tanagana teh cik minta bantuan Nyai kasaha we kasih konoy kasih misun oge sangkan eta pare teh bisa kasukeun kanu leuit kitu Nyai. Oh, perkawis eta ama keun atuh engke Nyai bade milarian anu sanesna kitu cek Nyai Apat bangun anu ajrih kanu jadi sepuh na para wargi. Di harita Nyai Apat pamit kanu jadi bapakna nyatana ka mama mursid erek nepungan Kang Konoy. Ama abi bade angkat ayeuna nyuhunkeun widi wae bade ka Bimursi sesuganan Kang Konoy aya di bumina ama kitu tembalan Nyai Apat kanu jadi bapakna. Atuh bapakna teh tatalangke ngarestuan buru-buru sangkan eta pare dinu galengan teh pindah geuwat ka leuit palawargi. Teka kocap di jalana ieu Nyai Apat jog nepi ka hareupeun imah ieu Bimursi. Kebenaran Bimursi keur ngalange. Assalamualaikum. Eta nu geulis. Yap ka jero Nyai. Aya naon ieu teh? Pok balaka ka Bimursi. Kitu cek Bimursi. Atuh kok burut teh nyarita. Aduh, kamu jeung kok burut teh wae. Kita
sebutkeun heula kadinya bola wargi. Aduh, ujung koprut. Keun pidangan dongeng urang teraskeun deui ke majengnya. Gua ngahaturkeun nuhun kanggo sadayana kaum dangu di mana wae ayana. Dicekapkeun wae sakieu para wargi. Wassalam.